bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Asa kakarek kamari nya kosnya rambutan usum ayeuna geus usum deui berarti tareh puasanya semeuli can maneh rambutan murah beuh si ayeuna. Ayeuna mulai usum rambutan Brad. Heeh. Kebeneran anjir kosim keur nganggur. Naon rek dagang rambutan? Lain atuh Brad mah nya kabeh-kabeh dagang rambutan atuh. Kosim mah arek jadi tukang cukur. Ayo pasti cuma rambutan mah. Buah rambutan seteh sarosim. Buah rambutan. Buah nyaho itu buah rambutan pin kitu nyaho si ieu anjing buah rambutan ampun teuing. Nu beureum geuningan. Nu beureum rambutna teh. Nu beureum rambutna teh buah. Buah. Nu aya sikian jerona anjing. Apalah Brad ayeuna Brad. Kosim kan eta anu tatangga aya. Ngan kosim sok nempuannya aya rambutan. Paningan Brad keur ngora kitu nya hejonean Brad. Eta lamun geus kolot sarua juga jual mah huisan Brad. Anu kieu tanya. Pertanyaan yang sangat goblok sekali anu kieu talur. Ya. Please kos. Rambutan buah ieu buah anjing teu ngomongkeun sirah henteu. Henteu kos, ieu rambutan mah lamun geus kolot beureum. Teu huisan henteu. Anjing. Si ieu ing kabayang mun si ieu lamun ningali anjir eta meureun rambutan nu bodas gitu bolona jian mah dipikok ku si ieu mah. Ampun teuing si kosim ieu. Sawae ieu ya anjing tiang listrik rugug ya. Tadi behel ameh naon di? Untuk Nya, eta teh ajang menerkeun huntu anu karehol bi. Jadi lamun misalkan di behelan jadi rapih untuk karehol gitu. lebih mah yang sete gingsulan geuning akan jat. Ya bisa tuh. Ayeuna lamun misalkan bibi ya rapih ya. Hayang jadi aya gingsulan bisa make behel, bisa oge. Geuning itu budak Pak RT si Siska. Kok gingsul hiji nih geulis ka Cidae eta komo lamun kabeh. Di mah arek kabeh di etanana gingsulanana. Boe mah. Please bi. Ya, lamun misalkan gingsul kabeh eta gobrakna lain gingsul, ngohngor. Ngohngor bi. Montong bi lah. Montong di behal-behal sagala anjir komo hayang digingsulkeun kabeh mah. Ya guys nya. Geus alus kitu bi. Geus. Pamereti Allah lagi kitu, geus nyari kitu ge. Ya guys nya. Kalau leuwih bi aing ieu ampun. Aya wae lauk golsom. Brad, ayeuna mah pamajikan Aceng geus loba nungput sia Brad, loba kahayangna. Kumaha deui kahayangna? Pokona Brad, hayang jalan-jalan Brad, hayang shopping geuning kos batur Brad. Heuh. Nya atuh laksanakeun atuh sih. Kapan eta teh ya Brad? Ari geus jadi pamajikan mah eta jodoh lain Brad. Jodoh kumaha deh? Kapan ari jodoh mah tara ka mamana ieu Brad. Anjing saroceng ieu anger anjing geus nyasab ieu pikiranna. Ya, jodoh mah tara ka mana? Jodoh mah teu ka mana? Lain ka mamana teu kudu ditambahan ka mamanana anjing teu dipanjangkeun teu ceng. Parah ieu saroceng ieu ampun teuing. Ha bisa wae ya plok buah ieu anjir. Lain bi orang mau penasaran euy. Eta bibi pangna menangkeun si Amang anu rurupana jiga rametuk teh geuning. Eta kumaha caritana anjir? Apa emang harita keur gadis bibi teu laku anu kasep? Marangan ieu teh hampir-hampiran kawin baheula di kasep. Teu tulus. Teu tulus kunaon? Beda suku mah nama suku Batak di mah rombeheun jadi we tulus. Beda suku cenah ini. Beda roromeheun.
Tuh kan aing guys ya. Beda suku teh suku Sunda itu suku Batak, sugan teh kitu aduh. Tarameheun biaya. Jadi bibit teh nya naon teh ngaranna teh gagal berkasih teh karena suku roromeheun meureunnya hari tadi. Heeh. Anjing. Hah, bisa wae ya ya anjir ya. Payung hideung ya. Kos. Pan sagedeung deui teh bulan puasa. Di dinya ti ayeuna puas-puaskeun cuci mata. Ningali rana. Ya. Pan dinya mah geuningan tarang ngiceup mun ningali rana mah. Mun keur ngobrol kieu mah kerep ngiceupna teh, guys. Mun ningali rana mah bolotot teh nebian ka biji atau panon ge. Sieu mah rana acan tungtung gang mah. Brad, pancek ustad ge nya lamun nempo ngadua kalian teh teu meunang anjir eta teh. Sakali mah heueuh cenah cek ustad ge rezeki, tapi lamun ngadua kalian teh eta teh teu meunang, Brad, haram. Mata ku sih mah teu ngiceup. Jadi teu ngadua kalian lamun ngiceup batal, berarti 2 kali nempona haram teu meunang. Bisa we ieu ngeles si Kosim, ampun teuing. Atuh kosim atuh gitu lah. Lain Brad, bulan puasa ayeuna di dinya ek ngabuburit ka mana euy? Ngabuburit mah, ngabuburit mah di masjid atuh sih teh. Ngabuburit mah di masjid tadarus supaya waktu eker puasa teh urang pinuh jeung waktu ibadah. Kan bulan penuh hikmah. Jadi naon-naon nu dilakukeun ku urang dina waktu bulan puasa eta dilipat gandakeun anjir hikmahna teh eta. Pahalana teh dilipat gandakeun. Kok sih ngomong Brad, mau di masjid ayeuna mah tahun ayeuna mah. Ek di mana? Eta di bidanena kok sih mah arek ngabuburitna. Ya, cek aing ieu. Rempag sih mah. Naon hubunganna sih teh ngabuburit di bidan ai maneh arek babar kumaha? Pan Brad, apa sorangan kok sih mah tara kuat anjir beuteungna sok babarian. Boga emah ning. Terus? Jadi lamun di bidan mah Brad, mah kok sih ka jam 6 bukana teh. Kan aya plang dirinya tulisan buka jam 4 sore. Jam 4 geus bisa buka. Ngabuburit di bidanena mah. Nying. Ya, cek aing ge. Parah aing si Kosim. Kos. Maksudna buka eta buka praktek ba. Lain buka puasa sih teh, buka praktek. Sasab cek aing ge. Nya, mata ka ibu-ibunya, ka bapak-bapak ieu anu boga budak. Terus dipasantrenkeun. Omat kudu sunat tamat. Ieu tah. Mun teu tamat masantren teh ieu tah. Anjir, parah si Kosim ieu. Hah, bisa wae ieu anjir ya. Kolak cau ya di canilan. Brad. Aceng izin yang kemah Brad. Mau ronda Brad. Atau mau rame, Ceng. Mau rame atau ayo maneh mah aing ronda. Kapan si Kosim ieu Brad? Heuda anger kudu sapaket atuh, Ceng. Ye. Lamun aya si Kosim kudu aya maneh. Lamun aya maneh kudu aya si Kosim. Lamun eueuh salah sahiji moal rame anjir ngaronda aing pasti tunuh. Teh ka mana di maneh? Sapeting engke be Brad. Masalahna aceng isuk arek nyokot rapot nu budak Brad. Bisi kaberangan. Dibagikeun rapot teh budak. Nya Brad. Coba kudu isuk-isuk teh Brad. Lamun teu isuk kumaha di lamun kaberangan kumaha di Ceng. Meureun bae we. Kapan bisi teu kabagian Brad. Rapotna karunya budak aceng geura Brad. Setiap kabagian kumaha sih teh saroceng. Ya, da rapot mah geus aya bagian-bagianana sih teh. Moal ayeuna kulantaran maneh telat datang ka sakola terus rapotna beak anjir keburu ku batur henteu kitu anjir lain bansos dibagi rapot Ceng. Kileupeung aing saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu anjir ya manuk cininin ya.